urangnya bakai Maki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berak bodoh amat sabesna 50 waris 1000 bus lumpat Ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan Ki Zaid nyana ngabri otomatis kan nyana uluk salam assalamualaikum kadang tiluan lepatan kadang bareng assalamualaikum tuh kan Ki Zaid nama sorangan tah eta Ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang menta tulung ka sasaha eta Ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ain mah sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan Ki Zaid Zaid ger cicing di imah aya we meureun 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos eueuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mani eueuh lawan tarolo ta partai atuh lawan habak boloo atuh aing nu isin mah pan ieu kos eueuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naek wah payah ya PDI parah ya lawannya na. PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sia jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani sote ngahambur-hambur duit jangan ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot bae ngek bae eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik tuh bah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu pardu kan ngajawab tah ngajawab teh pardu aya anu salam nama sunah ngajawab nama pardu udah tadi pardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh Ki Zaid kidinya keur caricing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun eueuh nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an dora kakabehan lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab meunang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureun 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke sia tah heuy ieu teh tiluna udah datang RT geus pegat uratna RT susah emang harapanna berkat doang tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna nu susah tapi rajin bermasyarakat nu susah rajin di ka masjid nu susah rajin pengajian malah mah lobaan nu karunya urang tahlil
jelema susah tapi nya nama rajin jasa, masya Allah ulah yang berkat ulah yang naon. Bisa urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya. Dibandingkeun nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae. Ai. Kunaon refleks amat sih. Nah, iya fardu kifayah. Urang ngariung di imah 50, 100, 200 jol jelema datang. Assalamualaikum. Urang mah kadang-kadang kan ngajawab, "Waalaikumsalam." Kabehan masalah. Marina ngajaran teh kabehan, tapi ku saurang ge, "Waalaikum." Salah. Nu sejen teu doraka. Tah eta aturan ngajawab salah. Timbul pertanyaan kumaha lamun suluk salamna bocah cilik deh. Ya bocah mah cilik deh mungkonon sirama orangna bocah ini cilik bocah cilik ya budak leutik sudah di bawah balik umur 10 9 tahun nya geus pinter lantaran guari mah dipagahan di TK. Guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok. Muncan waktuna. Pada di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun. Urang dek kawin belajar ilmu nikah, urang dek dagang belajar ilmu muamalah perdagangan, urang dek jadi pemerintah belajar ilmu kepemerintahan. Nah, ayo budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha, dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun. Disai-sai. Masyaallah. Kumaha teh eta kiai wallahu a'lam. Bagus apa henteu wallahu a'lam. Bagus baik. Niatna bener apa henteu teh guruna. Lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna eta tah permaksudana kos ka teu malulu. Permaksudana tah eta. Ibat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca. Waduh kok di DPR bae studi banding podol sero. Studi banding naon? Ya eueuh pibuktieunan na Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur. Datang ka saiki ya ora ono. Biaya mah pira iku we teh. Mangkonon ge. Nah, kronjong anjing ge. Aduh. Kebel on gara-garana Jawa kos gitu mah kebel-kebel ka Sunda deui. Nah, kuari mah uruk salam lah budak makan budak sepira ge. Budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklif. Nah, nyana uruk salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana ge saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang na bae ulah kada yang ku Muhammadiyah ieu mah pada urang na bae. Anu hayang nu henteu atuh henteu ngan nu henteu ka poe hayang. Assalamualaikum. Salam budak. Waalaikumsalam ceng. Dideukna ceng dideuk kita. Ta eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir. Nah lamun awewe tafsil lamun awewe na kolot geus teu pikahayangeun tarolah geus eueuh pasiran lah ucayan gitu. Tah eta mah teu dadaon dijawab. Teu dadaon ini kos kitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngejepret. Nah
ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat sebab bakal nimbulkeun fitnah tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat awewe teh sorana bae sorana tah cek sakaul Imam Syafi'i mah aurat tapi cek mazhab Hanafi menteu anu mentak urang guari make qoriah eta teh jadi masalah sebenarnya sora teh itu jadi jangan gitu karena aurat apalagi urang ngadengekeun sora eta kan jadi doraka komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki kiai lalakina mah blon dicekul sama lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon da sebenarnya sia atuh ngadengekeun awewe ku lalaki awewe baris awewe bae dipermasalahkeun lah ngan tetep akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira wah iki mah saking mauk ge urang teh lamun deuleu awewe geulis lo mantep lah urang ditanya eta mah nyana nanya ada pedih masih pedih. Weh, genderuwo tenawan ieu. Maksudnya teu menarik ka awewe. Pan awewe mah lembut biasana. Bade ka mana Mang Fendi? Kan geunaheun kana hatena. Neng bade ka mana Neng? Bade ka ditu. Dijajabkeun atuh kumaha Bang? Ih, culamitan. Ih, kolot-kolot. Mang Haji mah tidak tahu diri. Akhirnya suara nanti awewe kos gitu. Balain kan atau urang hajuret teh sakitu geulisna ge ngadenge suara teh ngadenge suara. Harapan geus. Geus harapan geus beungeut teh hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu taterina aya soret. Sapareuman dah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe. Kemudian komo lagu mah aya gitu mengarah karena urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya. Urang kan jadi hayalan haram. Suara ieu mah eta mah panjang caritana urang keur nyaritakeun jawabus salamin ala jamaat. Nu uluk salam nalobaan urang sorangan wajib lamun urangna lobaan kemudian salamna saurang eta urang teh fardu kifayah atau lobaan atau bae urang fardu kifayah bae teh masyaallah kan hukumna salam jeung salat janazah beda. Hari salat janazah mah lamun teh amah disalatkeun ku budak leutik can jadi beda jeung salam budak leutik wajib dijawab fardu kifayah tapi lamun janazah ieu disalatkeun ku budak leutik eta teh masih keneh kadoraka eta tapi kabelah dia nama diralat kembali budak leutik lamun nyolateun janazah asal mumayit pinter ieu cek ashab Syafi'i tetap jadi nu mantak jadi daun sebab dina salat teh janazah mah doa sedengkeun budak leutik mah masih kene jauh kana dosa leuwih gede
ditarima nak doa budak leutik dibandingkeun jeung Ki Haji nu sok ngabohong bae dagang teu beres. Ya misalnya atuh hebatan gede budak leutik sedengkeun mait mah butuhna kana doa. Budak kana doa mantap teh kumaha kamari kiai anu henteu ikhlas ngadoana jadi imam nya ngadoa dibandingkeun jeung nu susah anu teh diondang-ondang ajan aing mah karunya kanyana lah. Bo keur masa hirupna kahar rasakeun jasa pamerena jeung sagala tutulungna aing wadek nyalateun teh jana kan ngadoana ikhlas tah hebatan si eta bandingkeun jeung kiai nu datang ka dinyana ge kudu diamplopan gede bae asal henteu bae ngomongkeun ki bangpak tah pokok kitu tah ieu hareusi ikhlas teh saya mah gitu tuh budak leutik we can aya dosaan. Budak leutik can aya dosaan, mantak loba kakula teh anu usul. Kiai, eta aya nu maot di lembur kula mah nu ramena budak leutik cenah eta kumaha tah Kiai? Budak leutik kolotna babeleng 10 20 budak leutik aya 50 mah. Larang teh ulah. Maksudnya nama pan beureun hayang sholawatna tah. Hayang sholawat kajeun. Nyana kurang puas beureun. Beureun besi kiai ieu hudang hees beureun ngajawabna Mas atuh. Menang sama minggu datang deui nya. Ieu pasti nanyakeun eta deui cek aing ge. Bener bae. Da kamari kula kukulisikan ban kitu tah. Ya, jangan aja di kiai kula nanya no. Di lembur kula mah lamun nyalateun. Malalakina mah lalaki kolot paling 10 we 20 tapi lu budak mah masyaallah asal ngadenge nyala teh 50 60. Eta si larang tah ulah. Ngauleung we. Pada tahu budak leutik cekeuna teh. Atuh masalah sekolah budak leutik. Nyana nyalateun kan budak nyalateun biasa. Pancan puguh bisa kajeun ceukula teh. Nyana nanya di pan nyana can puguh nyahueun kieu cara jolat teh puguh kolot gitu nyahueun. Aduh ya Allah kajeun ceukula teh. Nyana tetep nanyakeun emang nu bantak kajeun kunaon Kiai? Anu dibutuhkeun doa nyalateun mah budak leutik kan nya ge ilu ngadoa anu ngadoana macan puguh ikhlas kiaina Allahumma ighfir lahu leungeun ge kaluhur Allahumma ighfir lahu warhamhu di jerona mah amplop yang gede ya aja ngileuk ka dieu heran aya naon si dieu bariasa basi tah budak leutikna mah kan ngaminan ikhlas amin 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 atuh tah anu ditarimana mah buating budak leutik nu amin-aminan tuh lamun urang pandangan ka dinya karak ojah heuh atuh masa eta teh sok perebut shalawat no atuh dimimitian ku kolot jing atuh masalah jah shalawat ge urang mah kafarat ngaparatan mayit teh tuh fidyah karunya ka mait fidyah teu karunya teu kudu entek so aya pernah aya nu datang ka Imam Kula Muhammadiyah nya ditakeun tahlil nya mimitina mah pajar lain Muhammadiyah ya, di perumahan ngaranna ge atuh miti nanya tahlil kemudian eta ujung-ujungna meureun nyana sok memandang di musolanya sok dibarere duit. Nah akhirnya jangan nanyakeun tentang fidyah pajar lain Muhammadiyah kabelah dina kulantaran kenceng nyana oh cakate pasti MD jelas dan kula tentang fidyah begini-begini menurut ahli sunnah wal jamaah di NU seperti itu. Lamun memang Muhammadiyah nggak usah diributin yang begitu mah. Oh, persis nggak pakai nggak usah diribut-ributin. Udah aja, Mas juga kalau nyalatin, walaupun Muhammadiyah ikut nggak apa-apa. Ntar giliran sholawatnya, atau jangan di depan, nerimanya belakang aja. Gue pula digitukan, karena panasun. Ayo sih, aku aing memalain ngusir jadi mah aing sia. Salam. Wa yusannu ibtida'u sunnah ngawitan salam nabi mitian uluk salam
aya nilai tambah sunah nu ngamimitian salam teh sunah kan urang mah biasana nu datang teh salam teh padahal mah nu diuk bae ge masalah ieu datang kiai assalamualaikum biasa tah ka kiai mah kiai nu datang kudu mah kiai kan anu salam ieu mah nu ieu kan anu nyambut assalamualaikum kiai masalah ai kudu nama nu datang ngan ketika anu darariuk ku salam nyana nu menang ganjaran ibtidah nyana tah tuh ari lain kiai mah nyolonong bae ge waalaikum teu dijawab waalaikum oh ngajawab sararial jasa tanya saya konon teu ngajawab bajingan salam mah jawab bae dek bajingan teh dek naon sebab naon ieu kan ngadoakeun salam mantak kumaha lamun aya kafir uluk salam ka imah urang tuh kafir uluk salam lantaran di urang mah kapan negara demokrasi geus atuh nu nyicinangan ge nu beragama sebab syarat nomor kahiji ketuhanan yang maha esa bae aing mah sebab guru aing keur SD orang Jogja ketuhanan yang maha esa jangan teu bisa orang Jogja mah esa bae teu bisa esa okos nyebut teureub teu bisa terep doyong doyong orang Jawa kos gitu doyong iya ge esa geus kitu wae tah pembawaan datang ka kuari gua lagi 2 tambah 2 bener titik ye itu guru gua 2 tambah 2 titik sama dengan titik tapi saya titik orang Jogja itu maksud nah ya wa yusadu ibtidahu sunnah ngambil kumaha lamun aya kafir ulah dijawab sebab ieu mah kapan urusan adalah urusan ngadoakeun salamet idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum geus bae aya engko datang ka imah urang engko assalamualaikum aje gitu ya nak waalaikum geus bae tah ulah make waalaikumsalam waalaikum tuh kan pinter berarti tah aya encek datang waalaikum nyadakan gitu assalamualaikum encek bisaeun kan lamun urang kampung Melayu makan Cina ge paseh salamna ge belah dieun kampung Melayu tah wates bisaan salamna terus dari belah ka dieu tah naon tah ka dinya tah hah terus tah deket Tangerang teh kota naon tah Sewan ka bedul-bedul bisa salam deh jawab Sewan assalamualaikum pajar Islam we kan urang mun nyaho mah deuleu matana bintit ye kajian hukum mah ge encek lah ye waalaikum nyada assalamualaikum Pak Kiai waalaikum sok nanya kenapa waalaikum dong ge sinu kan Cina saya haji udah 3 kali wah matanya bintit atuh bintit mah bintit aja katolonjok aing ye di orang kan loba anu wajah Cina padahal Islam loba di orang mah bangsa bunder lah kadinya teh terus kabelah ditu terus eta daerah orang mah tadina kan encek ngadominasi di encek nah lamun aya kafir salam ka urang jawabna cukup wa alaikum bae geus atau alaika beres panjang dongeng salam dina Bukhari gitulah urusan salam kumaha lamun kade jelema keur ngising urang assalamualaikum ada jawab keur ngising nu ngising da ulah ngajawab
ngisi lu teu wajib gak jawab teu wajib. Bahaya ngisi gak jawab itu. Ulah. Atawa keur jima jeung pamajikan anak. Nah, berang-berang lantaran sono ngaranna ge panganten meureunnan lah. Atawa lain panganten lain naon ai sono mah sanajan aki-aki ge. Ngai sono mah nya tas ngadahar dangdeur meureun kaserengan. Nah, langsung ka imah, jima jeung pamajikan anak. Aya tamu. Waalaikum. Ulang aja. Moal beres. Atuh moal beres gak jawab. Waalaikum. Cicing we. Waalaikum. Lantaran meureun anak kagok ngajawab bae. Cak tamu teh pan lain deui jawabanna. Wah, teu beres cenah ieu. Ulah termasuk wakilin nu dahar nu keur dahar ge teu wajib ngajawab aya jelema uluk salam kan nu keur dahar teu wajib ngajawab salam teu wajib atuh. Waalaikum enggak bisa keselekan bisa jing eta anu salam lagi kadang-kadang ngahaja hayang ditawaran lamun model si eta mah anu salamna Assalamualaikum. Atuh kan assalamualaikum kan dihareup bae ulah neangan lawang. Meneangan lawang mana nu molongo. Waalaikum. Heh, teu jawab bari geudar, ka beneran ye. Mantak aing teu ngajawab ge eta nu pake kasieun. Oh iya ada cara wae bagus. Kos itu mah lolos. Remna lolos. Asa mana nu molongo. Tenang, salam eta kan jeung kali. Di urang kan teu belajar ka BG. Kadang-kadang salam teh sebuah barakali. Teh mah lain salam, teh mah ngegrokeun. Salam mah 3 kali. Wassalamualaikum. Kadegeun pasti kudu boga imah ngan keur kagok pan meureun. Keur dahar teh ya, keur minum teh ya, atawa keur macem-macem. Waalaikum. 2 kali. Waalaikum. 3 kali. Geus diu atuh. Yang mana yang Waalaikum. Masya Allah. Nah, itu teu wajib dijawab. Anu terus assalamualaikum. Kiai, waalaikum. Itu mah lain ngagro, lain salam ngagrogan. Heuh, cara jeung kitu. Wa pihamamin jeung di padusan ai qadi hajat badadi teh keur jima tenang teu wajib ngajawab kemudian nu keur dahar teu wajib ngajawab termasuk nu keur di jero padusan di hamam di WC wala jawab alaihim teu kawajiban ngajawab. Jadi kesimpulanana urang sunah ngamimitian salam kemudian ngajawabna fardu kifayah mun sorangan fardu ain mun lobaan fardu kifayah mun aya nu ngajawab saurang cukup nu kabeh teu kadorakan lamun teh mah eueuh nu ngajawab doraka eleh ku sireum mengantai sasalaman ngantai sireum sok mau aya 100 200 nya sireum mah sasalaman eta hebatna sireum adabna luar biasa cak sawareh mah lain sasalaman baheula keur zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sireum jima nyana sireum teh jima mah ka jelema ai hewan lakian. Beda-beda bahasa kan, beda-beda bahasa. Mah menyai ka euy kebo keur jima apa budak sopan amat. Cacak di Bandung kudu aya tahap-tahapanna eta mah lakian atau ngajalangan. Tah, itu lamun hewan. Cuma ai ka jelema udah kelakian. Teu bagus, eta mah jangan hewan bas itu. Kos kotok jeung taina urang mah salah bae eta urang mah eta tai hayam susut masyaallah
Giliran bae ditanya, Aisyah jeung daging kotok. Dibalik ya budak. Ai kataina tai hayang. Ai dagingna daging kotok. Dasar orang pondok bolon. Teu nyaho. Adab-adaban. Bade ka mana? Wangsul di bade ka mulih di mana? Wangsul di pasar. Beda. Sudah bagus itu hararese teh kitu. Para hadirin sadaya pribados kapapancenan pribados. Ulah make SIM pribados. Eta di urang mah jadi ngadengekeun aing mah. Pegol ngadengeun. SIM pribados kawakilan aing make pribados ulah make SIM. Aing make SIM mah kadana SIM abdi, SIM kuring kapapancenan SIM abdi, kapapancenan kalau make SIM abdi, SIM kuring. Heg, aing pribados ulah SIM pribados bodem gua ini sih. Geus bae SIM aing di dieu nangtung ye kawakilan. Sedep kadengena. Dararia ulah garandengnya. Eta Sunda teh hese sudah mulai lamora. Antara jawaban pertanyaan yang jawab berbeda. Ya Allah, ya Rabb. Rama nuju naon? Kaditu ulah pun Rama pun teh ka urang. Ieu mah, urang mah pun Rama nuju naon? Berarti bapak aing keur naon? Eta kan lu ditanya. Ya bingung. Ai pun teh ka urang. Biasa ieu pun anak. Ulah pun putra, sopan amat ke anak. Ya saya, ya pun putra, pun anak tah. Jadi ka anak mah ulah sopan urang tah. Lamun ti ditu mah teu batur. Deui ieu putra, oh muhun ieu pun anak. Kan hese teh Sunda. Belajar sejak aing. Ye parang sana. Mayar dong. Cuma yang gratis bae. Hese batur nanya, Kiai, ieu putra bener tananya. Oh muhun ieu pun anak. Kitu kuduna. Ulah kieu, oh muhun ieu pun putra. Si Kiai sopan amat ke anak. Anak mah teh kudu sopanan. Sabaraha? Deuk sabaraha gaduh putra Kiai? Bener tah nu ngajawab teh. Atuh tinu ieu mah aya 10. Emang aya deui nu sanes? Pameget sabaraha? Nu pameget teh sabaraha Kiai? Bener tah nanya tah. Oh lalaki aya 4 atau 3. Lalaki tah urang mah tah. Beda itu mah nanya. Dupi pameget teh sabaraha? Lalakina 3. Henteu beunang dijawab. Dupi pameget teh sabaraha? Lalaki pamegetna aya. Atuh sopan-sopan teh ka anak. Ieu mah bahasa bapak ka anak. Ulah make putra tuh. Itu mah dupi putra pamegetna sabaraha? Oh anak lalaki aya 3 anak lalaki cek tah hese geus kitu dah. Nanya pun Rama nuju naon? Pun Rama emang bapak saha? Kuduna tos bae Rama nuju naon? Kakarak itu nu ngajawab mun anak dah pun Rama nuju kulem tuh dupi mangaji pendi anu nuju aya nuju ngajedog. Aya tah babandinganna. Jadi lamun kanyana cicing sopan teuing ngajedog siapa? Tak beda-beda bahasa teh. Nah ka bapa pun biang, ka indung pun biang, nah pun Rama dan lain-lain sebagainya. Nerapkeun sare, kulem, leloson beda. Mun ka kiai leloson. Dupi kiai nuju leloson tah eta sopan biasa. Ajengan nuju leloson, dupi mah Haji Pendi. Nya mah keur ngagantung maneh. Beda bahasa lah. Tuh, sopan teuing kulem ka nyana mah tuh. Dupi mah Haji Pendi molor. Tuh gitu. Pun Rama kulem Haji Pendi molor. Eta. Ngan kuari mah mendek bisa bahasa Sunda kumaha budak biasa nu magahan ge urang Jawa. Bakahan Sunda urang Jawa aing mah teu percaya nya. Bade ka mana? Teu beres.
kepala sekolah teh bisa nerop-neropkeun. Heran ieu kepala sekolahna. Padu asal guru baik. Atuh kudu bahasa Sunda mah lemas. Itu naon muning. Urang makan munding. Eta gara-gara guruna orang Jogja. Loh, itu munding. Wah. Teu beres ini. Iya, teu beres. Nah, iya bahasa. Urang ge dialek teh lamun maca kitab karangan Syekh Nawawi Banten, karak dibuka doang ge. Aju ka harti bae. Ngeunaheun dibacana. Deuk kitab naon bae karangan Syekh Nawawi Tanara ngeunang, termasuk tafsir Munir. Dibaca breh sebab nyanana urang-urang. Tapi lamun urang maca karangan Imam Ghazali kudu ngahulang heula urang. Atuh sia mah karangan sage ngahulang bae. Barang sana akur atuh henteu. Beda dialek bahasa beda lamun urang timur pas kitu lamun urang pas kieu. Jadi urang teh lamun maca kitab hendeuk maca karangan sata, karangan tengetkeun karangan sa. Oh karangan hese dibacana sebab gaya bahasana beda. Kos di urang mana? Urang Jawa. Jawa apa Jawa mana? Jawa Solo, Pekalongan hese berarti. Jogja hese. Sebab keraton gitu. Ya, bahasa Jawa mana? Jawa Rajeg. Aing tandingna. Wis lah. Bos. Ajar remeng-remeng. Ya dek aja, dek ojo, dek ora, geus kitu bae. Laka laku sarua bae. Eta